Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawal qurbana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Amin. Wa yahrumu sareng haram bil haidi ku sabab haid asyaratul asya 10 perkara. Anu haram dipidamel ketika istri haid 10 perkara atau kamari sapali salajengna wasali suha ari nomor katiluna tina 10 eta masul mushafi ngarampa mushaf. Dipayun terus dijelaskeun naon aya mushafnya, tulis Al-Qur'an tujuan yang dibaca terus gini. Hatta hawasihi sehingga pinggirna ge. Lamun ayat Quran ngarampa pinggirna kurang dirampa pinggirna. Walaupun lain tulisanna tetap tekenging. Wama baina suturihi sareng tempat antara tulisan-tulisan Quran. Nah, Quran kan aya tulisan sajarnya. Kalau rada renggang tulisanna antara tulisan yang tulisan teh aya kosong kertas beras dirampa tetap tekenging. Wal warokil bayadi bainahu wa baina jildihi piawali wahirihi al mutasili bihi. Sareng kertas bodas antara Quran jeung jilidna. Nah, Quran antara jilid jeung memeh kana bismillah teh aya kertas heula nih, kertas bodas didinya. Pinggir jero sampul muka jilid aya kertas kosong. Dirapa eta tetep tekenging. Haitsu yu'adu wa yahrumu sareng haram almasu nyabak eta mushaf nyabak Quran teh walau bihairin sanajan make halang. Cinta sareng saja dicempal gitu tetap teu meunang. Teu gaulu cempal Qur'ana tetap teu meunang. Nya, saja make halang. Walau kana sahinan kalau ieu cempalna walaupun eta cempal teh kana sakira-kira disebut nyabak mah tetap teu kenging. Cek adat ieu nyabak lain, nyabak haram teu kenging. Sebab eta nya kana rusak kana tadim. Tawal muradu masuhu nu dimaksud nyabak teh kunaon wae juj badan urang. La bibatil kapi lain ku dampal tangan wae nyabak teh. Nya, lain nyabak ku tangan teh urang ku siku arampana. Tah kunaon wae bi ai juzin rek ku siku, rek ku naon teh pigelang leungeun ada kana urang mah tetep teu kenging. Lain ku dampal tangan hungkul kitu ya. Kasauran si Imam Nawawi di mana-mana jalma nu hadas, jalma nu keur haid teh ngarampa atawa ina mindah ke Quran, mawa Quran. Nyanakna min kutubil fikih tina kitab-kitab fikih atau kitab-kitab lain Quran mah ya. Kitab-kitab Musafina, kitab Sulam, kitab adalah kitab. Wa fihi ayatu minal Quran. Didinya ayat-ayat Quran tulisan Quran ini kumaha eta? Ya. Atawa nyabak kenapa pakaian nu disulam make Quran. Ayat Quran di pakaian dibordir tulisan Quran. Aya nu kitu. Atawa duit anu diukir tulisan Quran. Atawa kenapa tembok roti lah pokoknya ayat Al-Quran. Tah daun pada Imam Syafi'i asoyu jawa juhadi kulihi li'annahu laisa bi musafin. Lamun urang nyalak ngarampa kitab sapina sulam topeng sulam najat ayat tulisan Al-Quran di dieu teh aya urang dirampa masih menang ka saurang imam mazhab sabab eta lain musaf itu mana kitu cenah di dieu teh. Lianahu langsung sapi wapihi wajun anahu haramun nya. Qala qadi qudot amulas al-mawardi kieu meunang ngarampa pakaian nu dibordir disulam tina Al-Qur'an tapi teu meunang makeanana mah. Kurang baju dina dieu teh aya naon teh logona teh ku tulisan Qur'an. Dirampa mah masih meunang ngan dipake teu meunang bising ke timbul kana ngahinakeun kitu lah. Kamu lamun baju di bordil Al-Quran
geus dipake lap cenah teh ditincakan kurang bener kitu teh model dina kertas ondangan mun rek hajatan jeung ondangan teh itu make bismillah soalnya make bismillahirrahmanirrahim ini bahasa Arab lapan Allah dinya orang semua dipake naon dipake gencet panto dipake nyempal dahareun geuning bisa ngahinakeun teh tibana itu menika teh kayaknya wa hada wa sabiya teh anu bener mah kitu geus teu meunang gitu wa amma kutubut tafsir sar anapun kitab-kitab tafsir kitab fikih paing kana Al-Qur'anu fi aksaru min ghairihi haruma masuha wa hamluha kitab tafsir kitab fikih kitab-kitab yang lain lamun tulis Al-Qur'an leuwih loba tibatan tulisan lain Qur'an maka hukum seperti Quran haram ngarampa haram dibawa lamun teu boga wudu lamun keur head kitu nya kumaha lamun tulisanna loba keneh nulian Quran kumaha kitu tah di dieu tilu pendapatna anu pangsohena la yahrumu teu haram kawas ieu ning dina buku Yasin anu 40 poe sudah nyaieun Yasin kan nya aya Quran yang laten di teh loba mana Quran jeung lain Qur'ana lamun loba Qur'ana haram teu meunang dirampa teu meunang dibawa tapi lamun loba keneh tulisan nu lain Qur'ana aya tilu pendapat ulama pendapat Pak Abdullah teu haram lamun sekedar harampa sekedar bawa nomor kedua tetap haram pendapat kedua mah sanajan loba keneh nu lain Qur'ana tetap haram pendapat katilu lamun tulisan Al-Qur'an dibedakeun ti tulisan laten maka hukumna haram kumaha sok aya geuning pas Qur'an mah warna beureum geuning nya anu laten mah hideung ka Qur'an beureum kitu nya kayak Yasin kitu tah maka eta haramun haram hukumnya haruma maka haram anapun kitab-kitab hadis sapertos saena Riyadhus Shalihin kitab ayeuna Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, eta meunang kurang dirampa dibawa lamun urang keren. Nah, pailam yakun fi ayatul Quran fala yahrumu masuha. Lamun teu aya Quran dinya teu haram dirampana. Sebab eta mah lain Quran. Fala yahrumu alal madhabi bal yukrahu. Tatapina hukumna makruh. Jadi saja barudak ngaji ayeuna ngaji kitab teu boga wudu meunang mah dirampa ta kitab teh ngan makruh gitu. Nukur head oge aya ngaos bisa ngaji ngaos. Ulah ngaos Quran ngaos kitab meunang lamangan makruh. Mending mana Kang mending ngaji mending makruh mending ngaji. Kaji makruh seutik mah nya mending ngaji daripada bukan ada makruh ngarampa kitab teh heuh teu ngaji mending ngaji berarti nya. Kantos atau sementara saya keterannya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.